Tahun aya jelema norekat melalui menuju hakikat. Jadi ka henteu atuh kajawan, aya tandaan. Kajian teh 10-an bareng ya. Sieu mah jadi kanyahoan ku guruna. Aya tanda kahiji eta cirina, tanda kadua eta cirina, tanda katilu eta cirina. Ngan moal dibejakeun moal aya, ngan nyaho bae si guru teh jadi teh budak mulai endek jadi. Aya tanda. Ningali tina reaksi manusia. Kos kitu kadinya. Siata kitu tahapan-tahapan aya tanda-tandana. Tak eta teh geus moal bisa dibohongan bae. Kahiji tanda pertama kakarak diangkat ku Gusti Allah endek neran nyana teh dina torikoh kakarak dek neran aya tandana eta cirina geus dibejakeun dina kitab da ciri kahiji kitu bakal. Ciri kadua kitu ketika naik jadi wali eta tandana. Nu mantak jelema bisa ngomongkeun nu ahli Allah mah wali. Keur keceplosan ngomong atau aya tandana. Atau aya tanda geus moal kasaliru kajen kumaha ge. Moal kasaliru geus aya tanda. 9 tanda kewalian aya di jelema. Memeh diangkat jadi wali. Nah, kakaraknyana mulai dek susulukan bae ge geus lain deui. Dina larangan-larangan akunyana dijauhan perintah-perintahna kumanehana dilaksanakeun. Bari ikhlas teh geus ayaan lain deui jasa tanda kahiji eta encan jadi wali kakarak dek mengarahna lempeng sulukna memasikeun jauh kene geus aya bakalna reaksi geus aya reaksi teu bisa dibobodo jeung teu bisa dikondisikeun kos kitu bae ke tahap kadua ke tahap katilu kakarak mulai dek naik kanyahoan terus ka ditu da makom ieu kanyahoan mantap nyaraho wali situ wali pancena layaripul wali wali berarti sia eta ngomongkeun itu wali nyana ge wali ulah loba omong siapa-siapa bae sebab dicaritakeun ge moal kaharti aya Allahan di jerona geus datang ka mana tata kagedean Allah nu aya di jero hate manehanana kagedean Allah kamulusan Allah kebersihan Allah nu aya di hatena kadeuleuna di mana dina reaksi-reaksi jeung aya tanda-tandana bayang ke bakal aya tanda-tandana